Naikna harga minyak di sejumlah provinsi di Indonesia kusabab burukna cuaca. Ngan di sababaraha provinsi pengawas minyak teh masih normal. Wilujeng enjing sampurasun para pemirsa, di dieu abdi bade ngawawancara salah sahiji padagang ngeunaan harga minyak nu keur naik-naikna. Di dieu abdi tos sareng salah sahiji pedagang punten ibu sareng ibu saha? Ibu Juwita. Ibu punten kapayun. Kan pengawas minyak teh nuju naik-naik. Nah, ibu ngajual sabaraha? Ai anu saparapatan mah ayeuna teh 6.000, hargina teh ai Cikayun mah 8.000, kami anu saletan mah ayeuna teh 22, Cikayun mah 16,5. Kinten kita aya keluhan teh ibu salaku penjual khususnya di para pembeli. Ada nya anu meser ayeuna mah ngirangan. Terus anu meser ka abdi nguluhna teh nya minyak janten mahal, terutamina pedagang gorengan kan minyaknya seueur, kedah seueur jantannya modalna ngabeungan. Aya harapan ibu ayeuna kumaha? Nya hoyong turun we harga minyak ka Pak Jokowi, minyak hoyong diturunkeun. Tanya yang mau tanya saya. Ibu rasah dapur tembul. Hatur nuhun ibu tos kersa diwawancara. Sakitu wae informasi ngeunaan harga minyak dinten ieu. Wilujeng enjing hatur nuhun.